lapar yang ngaliwet itu keayaan hujan bislah daripada lapar sarua orang lapar bislah mun kene ngariung ka jero lah mang kernaon di dia mah Biasa we keur kieu pagawean deui wal tinggal bako jeung ngopi komo hujan kieu maninga duh rek naon deui bako mang lain can hayang ngabakungan ieu beuteung lapar tah dari mata kajak CG ka dieu teh hampura darek nyuguhan lagi deui wal tinggal bako jeung kopi da arek kaliwet kita ada hujan mah kumaha atuh geuning suseuh hampura we ieu teh nya kopi unggul amang ngabako wae itu mang nya geus can amang arek nyeuseuk kumaha ari dia hujan kieu ke moal ikeun kumaha panas-panas acan buka dia mah teu mikir geuning atuh mang piraku kadaharan hiji jajan mah ngan bako we hayo sarua atuh urang ieu teh lapar seungar mah teu kumaha ka warungnya hujan nyereceh kieu geuning kaliwet geuning kumaha atuh hampura we nya ieu teh suguhkeuneun heulah mang da nyaho lagi lapar tapi lah kumaha deui ning ngariung lah mang eno mun kene ieu lah ngariung bebarengan naon daripada teu pararebuh kieu mah beuteung lapar mah eta maneh moal naon ka dieu alhamdulillah hadak tah geuning aya alhamdulillahirabbil alamin mana kadaharan teh udang tah ieu ieu kadaharan ieu mana itu ada alhamdulillah sama lapar we ieu nya syukur aya ge euy mendoa ibu hiji ge hampura we teh ngan aya nu kieu unggul bisa jual tapi hampura tong ka di dahar geus adan merang salat we lah ayo atuh buru lah siap salat lah ayo Tunat. yuk Yuk.